Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Kisunda anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Durihat di Luhur Ombak bagian ke-22. Ieu anu nganggitna Bapak Entang Sumarna. Sumangga supados teu nyongkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Bajak laut Jatnika ngareret ka Enden Ratika. Dasar Enden Ratika sanajan sifatna awewe teneng ludeng taya kasieun nempo bajak-bajak ngalabarkeun pakarangna teh kalah nyerengeh seuri bari ngareret ka Jatnika. Wah, nu kitu patut Kang. Abdi pilawanenana kituna teh tenang we teu aya riuk-riukna. Atuh Jatnika ngarasa kaget ku kawanina Enden Ratika kitu teh. Nah, arat kinten-kintena urang bakal kiat ngalawanan nu sakitu seueurna. Ulah rempan Kang, upami masih keneh hirup Ratika, Den Ratika nulak cangkeng bari melong kanu ngararudag. Jatnika beuki heraneun kakara nempo hiji wanita nu saperti Den Ratika taya kasieun. Atuh Jatnika asa kahatean pisan ku Den Ratika eukeur mah katempo pisan ku Jatnika yen eta teh balad-balad padalung nu keur ngaberik manehna teh. Malah mana ngaberik oge pedah narenjo Jatnika jeung di aya nu arapaleun ka Den Ratika. Manehna ngarasa panas nu teu aya papadana dumeh nempo Den Ratika keur dikekepan ku Jatnika. Hayo Rat, sanaos engkang mal mundur sasiku. Jatnika bari nyabut pedangna ari Den Ratika mah ngan ukur nyabut peso blati. Hei, stop mana Jatnika. Lamun hayang modar hade ngalawan ka kami. Yoh, nu sakieu ngareng-rengna lain tambuh tapi bala tentara dewek padalung susumbar. Reg bargas Jatnika dieureunkeun ku Den Ratika sarta gorowok nangtang. Maju aranjeun setan, kami nyaho yen aranjeun teh bajak nu darengki balad-balad si Dalung nu kurang ajar. Hayo Dalung silaing geura maju. Padalung ngarasa kasebit hatena rei ceulina euceuy beungeutna beureum nafsu ngagugudug asa dihina ku hiji awewe tur manehna nyaho yen eta teh Den Ratika anak Tuan Jokor. Ae kurang ajar ngahina basa ka kami. Maneh teh budak kamari sore nah anjeun bilu ka musuh kasih Jatnika. Kapan bapak anjeun teh sobat kami ha? Bapak kuring sobat anjeun sotenan tapi kuring musuh anjeun. Jatnika lain musuh kuring tapi panutan kuring. Den Ratika beuki wani wae sarta nyenyak kelepeso blati mani gugur di lapan tina bakatku seukeut-seukeutna. Lain hantepeun namun kieu mah. Ayo gedaraponan. Hei Jatnika, wani apa henteu? Ayeuna wani, sore wani. Hayo hare kumaha? Tembal Jatnika bari ngabarkeun pedangna. Maju binatang, tah ieu si Ratika lawana. Den Ratika tatandang taya karingrang perlente di mana nyarita dina perang teu eleh ku lalaki. Raponan, ayo geura raponan. Breg balad padalung ngambreg ningkar bargas Jatnika jeung Den Ratika. Lawan, lawan. Konjerang, tinggal lonjerang sora pedang diaradu jeung pedang. Maju, maju Jatnika. Podar. Sakilat oge pedang Jatnika nusuk dua lawan. Kejebur dua anak kalawut. Maju. Seak hiji pedang nyabet Den Ratika. Gilak Den Ratika ngagilak. Dua musuh sekaligus kena ku peso belati Den Ratika. Kejebur kalawut. Maju hei, maju. Padalung ngomandoan, jeleng teh katuhu gejebur ka kenca, kajeleng teh kenca, gejebur ka katuhu. Unggal musuh nu ngajeleng ka bargas Jatnika pasti ti gujubar bari budal badi leusi beteungna. Balad-balad musuh geus paburencai dataya nu kuat ngalawanan awewe hiji jeung lalaki hiji. Mundur, mundur. Padalung ngagorowok. Dudud, sebrut kabeh bargas musuh kalalabur ka beulah kalera. Hayu udag Jatnika nitah ngairupan deui mesin bargasna. Lumpatna bargas-bargas padalung jeung anak buahna kacida tararikna bakat kusieun diamukun Den Ratika kalawan Jatnika. Kang,
gening musuh teh kalah lumpat. Nah peryogi diberi atanapi entong, dan ratikah nanya ka Jatnika bari nempokeun musuh-musuh nu geus kari celak-celak katingalina. Langkung saya entong diberi, margi sanaos diberi teu aya gunana, keun engke bae kapayun deui, di mana atos dugi kana waktos nu mustari. Kurang tiasa diserang ke tempatna, tembal Jatnika. Nah upami ayeuna ku urang serang ke tempatna, supados aranjeunna nuju aya dina kalemahan, dasar Den Ratikah resep tetandang jadi lain embung perang teh tapi dipikahayang. Kirang saerat margi sanos urang untuk pengawak duaan setekiatna pihak musuh nu sanes lumayan seueurna kungkang parantos kasawang bad padalung aya ratusna. Den Ratikah ngahulang telilapok nyarita bari muntangan tak-tak Jatnika. Sanaos seueur baladna tapi entong jadi karempan, abdi tiasa ngusahakeun tentara ngeprukeun balad ti Nusa Kembung, tong sieun tengiringan, nu penting mah akang uninga tempatna padalung. Kangge tempatna engkang nu terang, ulah salempang, nuhun atuh ari erat gaduh manah kitu mah. Mung bae sateu ajana urang priyogi naros ka Mbah Kapi, margi anjeunna kuno akang tos ka irong tiasa maparinan bong bolongan. Kantenan tong bujang-bujang engkang dalah abdi oge percanten kana kasakten Mbah Kahpi. Abdi pangna tiasa dugi kanu dicita-cita nyata papendak sareng engkang iwal tiku pangjejehkeunana Mbah Kahpi. Nanging sajabina ti Mbah Kahpi abdi gaduh deui sepuh nu ayeuna aya di laut wetana Nusa Kembung. Jawab Den Ratikah nyarita namani ampir antel banget salangsang sengit pupur jeung minyak sengit nu teu luntur ku saminggu sengitna bubuhan sagala bahan ti luar negeri. Sepuh, nah sesepuh atanapi sepuh ku anjeun, pernah eyang atanapi pernah rama, sareng saha jenenganana, tanya Jatnika. Upami diterangkeun mah tangtos engkang oge ngaraos bakal kagetna. Cobi atuh terangkeun ka engkang, hoyong terang. Mangga urang bari ngeureuyeuh majang deui, ceuk Jatnika bari ngageuleuyeung bargasna maju deui, duanana narangtung ketebak ku angin ti hareup nu ngahiliwir, karembong ngelab ka tukang leungeunna pageuh silih kaleng. Jenenganana memahami di pisepuhunana ampir sayuswa sareng Mbah Kahpi, nu salaresna mah eta teh pun Bapak Pituin nu nuju ngalalana di luhur sagara 13 tahun lamina. Rama Pituin keke heula engkang rada oge helok. Kapan tuang Rama mah Tuan Jokor. Jatnika semono heran ret ngareret ka Den Ratikah kabeneran bareng ngareret. Atuh dok teh diadu bibir kawan tu padeukeut pisan. Ser seak nyeblakna hate duanana geus lain dikieuna. Dadak-dadak silih tetep jeung pahulang-hulang nembuskeun rasa birahi jeung kagegetna. Gelenyu Den Ratikah imut mutuh matak semu pika uruyeun burilak panonna ngaburilak. Nad nusuk jajantung Jatnika. Sanggam abdi oge tangtos ngaraos heran margi moal nyangka abdi teh sanes putra Pajokor. Dupi riwayatna mah kieu. Darak-dak Den Ratikah ngariwayatkeun sakur nu diriwayatkeun ku Mamah Hamidi ka Den Ratikah. Ratikah waktu papanggih di wetaneun Nusa Kembung basa manehna neangan Jatnika. Tah kitu kang riwayatna nu mawi abdi teh dina waktos ayeuna wajib oge bela pati kanu jadi bapak. Abdi nyeri ngupingkeun riwayat pun bapak nu leres tos jadi korban katelengesan Tuan Jokor. Jatnika colohok ngadengekeun riwayat Den Ratikah bat asa sanasib pisan jeung herni. Pada-pada nyorang leungiteun bapa di laut. Kitu deui sanajan manehna pisan leungitna bapa teh di laut bareng jeung bapa Herni. Kutan kitu engkang oge atuh kalintang ngaraos helokna mangyerikeun kana riwayat sakitu ngeurina. Upami kitu langkung sae urang tepangan deui tuang Rama teh mamanawian anjeunna kersa maperin pituduh ka urang kumaha cara-carana urang males kanyeri ka Tuan Jokor kalayan tuang ibu tiasa disalametkeun. Ceuk Jatnika dumareuda. Mangga kantenan abdi oge bade ngabujang kapun bapa
nanging kadah nyaosan heula piwuruk Mbah Kahpi nyaeta kadah ngabujang ka Tuan Jokor sareng pun biang bilih dedepen tah tidinya nembe urang ngabujang ka Mama Hamidi. Kitu oge sae mangga atuh urang kanusa kembung heula supados tuang ibu teu dedepen. Upami urang tos dugi langkung saya soal riwayat nu nembe mah ulah dicarioskeun heula. Oh, tang tos engkang ge ngartos tembal Jatnika dadak-dadak ngahulang da inget yen ibu Permasih tangtu bakal dendam ka manehna tina hal asmarana teu kalayanan. Kunaon Kang bet ngahulang dan Ratika ngareret nanya bari imut atuh Jatnika ngarenjag. Sanes kunaon Rat? Ku eta we engkang mah ngaraos langkung ngeri kana naon-naon nu tos kaalaman ku Rat. Ngupingkeunana teh estu ting sariak bulu punduk tembal Jatnika bari pateuteup harita keneh Den Ratika ditangkep lenggak Den Ratika ngalenggak lap nu ambucuyna di titik-titik jigana geus teu karasa deui majuna bargas mah. Padalung nu tadi dicaritakeun lumpat jeung balad-baladna sing horeng lumpat rek ngalaksanakeun maksudna nyaeta rek nyerang ka Nusa Kembung. Malah manehna beuki panas dumeh Jatnika ngahaja kaburna jeung Den Ratika. Atuh beuki bisa dikacirikeun atawa leuwih disangka ku Padalung yen Tuan Jokor nu ngabebaskeun Jatnika teh lain bae kabur. Sutobola kabeh, Bapak Dek Madami. Padalung nyerowok nyetop reg bargas-bargas areureun. Bedaya badanten kena naon Pak? Tembal Dulaga. Ayeuna urang geus kari saparapat jaman deui oge nepi ka Nusa Kembung. Poe geus reup-reupan tere magrib. Susuganan wae Tuan Jokor jeung baladna areueuh di imana. Tayalian Bapak yang males ka nyeri. Ke heula Pak, nah Bapak polai males ka nyeri. Nanging diantos-antos teu ayeuna Tuan Jokor. Atau moal tiasa mahala supami Tuan Jokor kasampak teu aya mah. Tembal Dulaga. Memang bakal ngerasa heran, tapi maksud Bapak waktu ieu mah lain deui. Urang nyerang dadakan bisi ti ditu leuwih kuat. Nganu dimaksud ku Bapak rek dipaling heula pamajikanana. Didinya kakarang manehna bakal lemah. Tan wande manehna bakal minta tulung ka urang. Samarukna lain urang nu malingna. Tah di dia urang bisa ngagebot Tuan Jokor jeung sakabeh anak buahna. Bapak ge ngarti ka Tuan Jokor. Tuan Jokor teh geus teu bisa diandalkeun sobat deui ku urang. Sabab ngahaja ku urang dititipan tahanan oge. Ayo sina bobogohan jeung anakna. Moal salah si Ratika teh dititah ku bapana. Mana rerejengan jeung Jatnika teh. Padalung beuki nafsu wae. Teu aya deui. Iwal ti kedah kitu Pak. Nembe ku abdi oge sadayana kaemut. Nanging saupamina Tuan Jokor kalayan anak-anak buahna. Araya kedah kumaha urang carana? Tanya Dulaga. Nyanya, kumaha carana? Ke urang palikiran we heula. Hitung-hitung bari ngadagoan poek. Tembal Padalung bari ngahulang. Ku emutan abdi, urang pancing bae naon hesena. Barang sakitu mah enteng. Anda pok nyarita bari ngacungkeun leungeunna. Ret Padalung ngareret ka anda. Pok nanya bari nyerenge. Cing. Kumaha carana mancingna jang? Cing, kumaha cara mancingna? Sanaos saya Tuan Jokor, urang atanapi Bapak ulah sapertos nu bade nyerang, nanging sakumaha nu kabiasaan hiji sobat bae. Bapa nepangan ka bumina, candak salah sawias anak buah aya tiluan mah. Nu sanesna ngantos dina bargas di basisir. Abdi nu bade ngintip-ngintipna duaan di pengkeureun bumina. Upami kararesan istri Tuan Jokor kaluar, ku abdi dibakem, dibantun kabur. Tahu upami kitu tangtos langkung rikip. Bapa moal kesang diri maksad kengeng, nanging abdi paparin terang heula kumaha dadag pangadag istri Tuan Jokor teh margi bilih kalepatan newak. Tembal Anda. Tah ade eta mah rancana teh bener anjeun mah pinter. Perkara istri Tuan Jokor tong nanyakeun dadag pangadagna. Lantaran di Nusa Kembung mah ngan aya dua awewe nyaeta pamajikan Tuan Jokor jeung anakna Den Ratika. Ayeuna Ratika geus puguh aya di ditu. Meureun di mana awewe, meureun di mana aya awewe keluar, pasti eta pamajikan Tuan Jokor. Bekem panggul tong asa-asa deui. Tembal Padalung bungaheun. Oh, atuh langkung gampil pamimung hiji-hiji mah. Moal kantos kedah milarian deui.
cek anda bari nyerenge. Nya tuh, ayeuna mah tong talang kede, ayo, Arindit. Tidinya berang deui Arindit jigana sanajan geus loba nu korban ku Jatnika jeung Den Ratika. Pikeun bangsa bajak mah teu jadi hiji hal nu ngeri, malah beuki kacida nafsuna. Anu di Nusa Kembung nyaeta Tuan Jokor jeung Ibu Permasi harita keur aya di tepas hareup. Peuting eta Tuan Jokor kabeneran teu indit-inditan, malah anak-anak buahna oge araya kabeh keur ngararaso. Malah aya nu keur catur sagala, aya nu mamacanan, nu main domino. Kalawan rea-rea deui, tapi teu saeutik nu sarare oge. Nah geuning amana, si Nyai teh can rek datang. Da eta atuh amana make dijurungkeun milarian Jatnika. Sidik Jatnika mah jelema jahat. Dikapendakna oge ku si Nyai, boa-boa dibawa kabur. Ibu Permasih kacida melangeunana ka Den Ratika. Atuh da bohongan manehna mika bogoh ka Jatnika, kon sina diteangan. Malah lamun manehna ka dieu datang sarta nya mawa Jatnika, ulah rek asa-asa kawinkeun susuganan Jatnika ku urang bisa diarah gawena. Akang oge kacida ngarasa kagetna ku kakuatan manehna. Geuning sakitu diasupkeun ka kamar racun, abakna teu bucil-bucil acan. Ku kituna akang bisa nyawang yen Jatnika ngabogaan jiwa nu kuat. Kitu pamadegan Tuan Jokor ka Jatnika nu matak satujueun pisan. Nyaeta anu dipika pawur ku abdi mah, bilih Jatnika mamawa kabur teu puguh ka Ratika. Amana mah abong-abong sanes ka putra leres, teu aya kamelang. Ibu Permasih maido. Ih, ari ibuna naha akang teh sok beda ka nyaah kitu. Geuning ku ibuna kasaksian kumaha ka nyaah akang ka si Nyai, teu beda akang nyaah ka anak pribadi. Eukeur mah akang sorangan teu boga anak, tembal Tuan Jokor. Atuh pilarian si Nyai teh, Kang, ulah antepan bilih kumaonam. Nyasah deui bagian anak nu kudu neangan iwal akang, keun tong salempang dangke peuting ge ku akang jeung balad-balad rek diteangan. Keur kitu torojol datang saurang anak buahna. Rek aya perlu naon maneh Jumad? Teu nya Tuan Jokor kanu anyar datang. Sumuhun unjuk uninga rehna di luar aya tatamu. Nyaeta Tuan Dalung diserengan ku rencangna tiluan, tembal Jumad mendeko. Oh, Tuan Dalung, aturanan linggih. Parentahna gancang. Unjuk semangga kaulanun, deregdeg Jumad kaluar deui rek ngahaturanan tatamu tea. Teu lila manehna geus nyang hareupan deui para tatamu tea pok nyarita. Ku Tuan Jokor, Tuan dihaturanan linggih. Aya anjeunna di bumi, tembal Padalung. Kalarsan nuju aya, tembal Jumad bari rangkuh maklum kasebut sobat nu jadi dununganana. Turu Tuan Dalung teh dianggap jelema terhormat. Nya atuh, teu talangke Padalung nginci ka teras. Punten, punten. Linggih, brai panto dibukakeun. Geuning Tuan Dalung, sareng saha angkat ka dieu, sur Tuan Jokor. Sakieu we ki sobat mung opatan, jawabna sarta songasongkeun dampal leungeunna. Kumaha daramang di ditu sadayana? Tuan Jokor nampanan dampal leungeun Padalung. Berkah waktos ieu mah mani lawas nembe ka dieu deui, haturan teuing, sur Ibu Permasih. Nyaeta akang teh nuju repot geuningan waktos ieu teh, tembalna bari nyerenge. Gek Padalung diupna kursi teu jiga-jiga nu boga hate dengki, malah teu nanya soal Jatnika sagala. Diantos-antos pisan ki sobat oge, sumping karakata, hoyong kanjangan, malah kalintang di arap-arapna. Nyaeta atuh pribados oge nuju kalintang repotna sanes teu hoyong. Nyang kemah kapayuntang tos nepangan ka ditu, tembalna bari nyerenge. Sumuhun, urang da kumaha atuh, da ku patebih teuing. Memang tiasa ku hubungan laut teh mah, oro kaya makan waktos 2 dinten. Keun supados sami-sami salamat sareng aya dina kamajengan wae. Ayeuna mah bubuhan. Ari urang mah usahana teu parok jeung batur. Upami disebutkeun jahat teh, rumaos we jahat, ceuk Padalung.
Pokona balang siar mati mana we ngening teburung senang beh kapal na beh itu iya na tembal Tuan Jokora bari seri. Laras gitu dasakio kabisa urang mah padalung bari ngareret Ibu Permasih nusa nyana padalung teh boga pikir kaping burih ka Ibu Permasih oge. Cing sayogi leuteun ibuna, Tuan Jokor ngareret ka istrina. Sabios tong repot-repot, padalung nolak. Terepot, sabios da biasana kayak antosan urang ngadamel kopi susu, Ibu Permasih jung nangtung beri leos ka dapur. Di tengah bumi tinggal Tuan Jokor jeung padalung uplak ngarobrol. Anda jeung Ondi adi lancek nu harita keur dedepongan di nu bala ngintip balad-balad Tuan Jokor bisi keur ngajaraga atawa araya di luar. Tempokeun di sing awas kade bisi urang engke kaparengihun. Anda ngaharewos ka Ondi. Juga nasuwung Kang taraya di luar da padalung makor uplak ngobrol bio asupna ka gedong katempo ceuk adina. Jiga-jigana urang kudu terus maju. Oseh we kade katempon. Ayo atuh Kang, di mananya urang kuduna cicing, tanya Ondi. Urang teh ngan lebah dapurna wae di didinya pisan kuduna urang ngintip lantaran ada sifat-sifat awewe mah sok pulang anting ka cai. Tapi kumaha lamun caina di imah malu mari gedong masuk di imah cai teh. Kumaha engke wae atuh da meureun aya kaluarna yuk urang mimitian oseh di. Anda tuluy ngajak adina tidinya duanana araroseh mani kawas nu geus latihan bae. Kabeneran balad-balad Tuan Jokor keur suwung da jongjon keur calatur di satempatna. Malah aya nu geus sarare gempar atuh pikeun Anda jeung Ondi kacida ngeunah-ngeunana. Maranehna asup teu karana aya nu manggihan. Tah geuning di ieu dapurna dengekeun mun aya nu pruk-prek. Tah naon cai ceuk Anda semua atoh domeh kadenge aya nu kulutrak kletruk. Nyawe tapi teteh lah sumur nama di jero jadi manehna moal ngalacai keluar. Nya tapi kan wae susukanan we manehna keluar rek naon we maksud mah da moal tatanya deui sabab ceuk padalung oge teu aya deui awewe iwal ti pamajikan Tuan Jokor tembal lanceukna. Nya atuh urang depong we Kang bisi kanyahoan ku balad-balad Tuan Jokor mangka galak cenah. Lah dasanya nama Kang tewani kudu gelut jeung balad-balad Tuan Jokor. Kawas teu nyaho bae bareto balad Ki Ambar sakitu jaradugna eleh ku Akang ngan elehna ku padalung sotenan pedasieun ku pestolna tembal lanceukna. Percaya mun kitu mah Kang, tapi urang tetep kudu hati-hati sabab sanajan wani moal mahi urang sapira duaan adina mah tetep salempangeun. Nya sok atuh geura depa deui kade sing awas di mana aya awewe keluar siap barang ngarontok kade pohon nu kudu pangheulana diburu teh sungutna bekem ceuk Anda bari taki-taki. Duanana geus ngadarepong teu aya nu nyarita saurang ge panonna ngincer ka golodog dapur. Ibu Permasih sanggeusna nyodorkeun cai kopi susu ka tatamu jeung lalawuhna tuluy ka dapur deui gek diuk dina bale-bale mikiran nu jadi putrana nya eta Den Ratika. Maklum bisi kumaha onam kawan tunyorang lautan teh loba bahayana. Keur ngalamun kitu kadenge di luar ku Ibu Permasih sada hayam kekeokan da nunda paraje hayam deukeut golodog dapur. Kunaon hayam tehnya ku ngagandengkeun teuing. Geurentes hate Ibu Permasih. So Kang hayamna rorojok deui sina kekeokan supaya kuno di dapur diteang keluar sing horeng dihajak ku manehna dirorojok ngerah diteang ku istri Tuan Jokor. Lain di toong tina itu tuh tina pantona nah aya di dapur atawa henteu ceuk lanceukna beri nompo kana ceuli ngaharewos. Ke atuh Kang dagoan telenyang Ondi kana golodog lalaunan pisan. Cing urang toong nah aya kitu geurentes hatena bari nonghal tina liang kunci panto dapur breh ka tembong hiji awewe keur ngahulang dina bale-bale. Rupana mah geulis memang nya Ibu Permasih mah geulis.
gelis geningan. Paingan ni tadi paling cek adina tuluy bebejakalan cekna. Kang gelis gening ibu permasih teh kawas awewe galak nu diserang tadi teh. Tidinya manehna terus ngarorojok di hayam atuh geger began nepi ka ibu permasih oge keheul tuluy kaluara bari pokna. Waktosna kabujeng see pamirsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.